Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam bi sahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa sarrafa wa fadla wa sarrafa bihil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bi judihi adla hamalathu ummuhu aminatu falam tajid li hamlihi alama wala siqala wa wadu'atu sallallahu alaihi wasallam maktuna mukahhalam fi khila'il waqari wal mahabbati yuda wa wulida nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwajhi mayuru ahsanu minhu wala akla wa sakrin faqad duro walu wa bal huwa akla wa akla wa tofa bi lailatal isra wa tamalla wa ja'ala dinahu ala dawa musta'li ala musta'la asrafat li maulidihil hanadisu sarqa wa qorba wa arwasahla wa kharat li maulidihil asnamu min aqlal majalisi khudu'a wa dulla wartaja'i wa nukisra wa wajalisum fa'antimal qawmunut qawakla wa khomidat naru parisa wa tabaddada minhum jam'a wa samla wa juhripatil jinanu layla tamaulidihi wa tola'al haq wa tajalla wa nadatil kainatu min jami jihati ahla wa sahla summa ahla wa sahla al-fasallu ala nabi khatim rusulil kiram wa ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira al-ayat sadaqallahul azim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man adama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa fi maulidi paka'anna ma anfaqa jabalan min dahabin fisabilillah wa qala gelandang tengah istilah kesebelasan sepak bola. Kalau kita bergaul dengan wanita walaupun tidak main mata tetapi lama-lama jatuh cinta. Kalau kita bergaul dengan pencuri walaupun tidak ikut mencuri tetapi lama-lama bisa dicurigai oleh bapak polisi. Kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi walaupun tidak ikut memukul besi tetapi lama-lama debu pun menjadi daki. Kalau kita bergaul dengan ulama bagaikan di taman bunga walaupun tidak memetik tetapi harum baunya. Amma ba'du. Pimpinan acara peringatan Maulid Nabi anu kusim kuring ditaati dihormati para alimil ulama wal asatid para kasepuhan. Wabil khusus para panitia anu diluluhui ku Bapak Haji Among sekeluarga besar beserta para masyarakat sadayana RT 05 Bapak Jaro, Bapak BPD, Bapak RT anu dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, para kori anu dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi harapan bangsa anu sami-sami mika cinta karena agama nu sehaluan, setujuan, seiring, sejalan, senada, seirama, seia, sekata, sedai, selewi, sadarat, selebak, terunduk, cengkel sabun kecap pihanian seprovinsi, sebangsa, setanah air. Alhamdulillah dina malam anu bahagia iya urang senantiasa riung ngumpulung bongkok aronyok dina raraga acara memperingati dilahirkeunana junjunan urang sarana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga pertemuan urang sadayana sanes mung saukur di alam dunia unggul. Muga-muga urang tiasa bertemu tiasa ngahiji jaga di alam akhirat. Kalayan aya dina papayung karidoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya robbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Hanya kepadanya kita berserah diri dan kepadanya kita mohon keridhaan.
dan kepadanya kita mohon diampuni segala dosa awalan wa akhiran, dohiron wa batinan, qaulan wa filan. Senantiasa kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya dan tabi'in-tabi'innya. Senantiasa kita mencintai Rasulullah agar kita mendapat barokah di dunia dan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya robbal. Urang ngadoakeun muga-muga ahli kubur urang RT 05 dihampura dosana ku Allah jeung diturunan rahmat ku Allah di alam kuburna, diangkat tina siksa kuburna. Sareng khusus ahli kubur anu hadir dina ieu tempat muga-muga ku Allah subhanahu wa ta'ala disalametkeun tina siksa kubur. Para petani muga-muga sing mararukti, tukang dagang muga-muga sing sararenang, kaum buruh muga-muga ulah raripuh anu keur nimba ilmu muga-muga sing hasil ilmuna. Para alim ulama, para ustaz, para kiai muga-muga dipanjangkeun yuswana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Satu acan sim kuring deraskeun kana naon Agus Jati payun rek sasadul lah. Bilih di antawisna bapak ibu di nama masing-masing tanda tanya. Cek nu nanya ngondak saha nu ceramahna waktu peringatan Maulidna di RT 05 sim kuring di Pasihan nami kupun Bang Suwanda teu kaluhur teu kahandap mun sagituna eta. Suwanda biana menep disalin ku sorangan cokro aminotok ngarontok bobo pokejo. Tetulus nek Suwanda bae kunaon cakeuran ngan batu kieu mah dulu saeutik mah meh bete tulus ka dieu ieu aing monangna mah geus satahun bari jeung pulang ngapalkeun kudu kumaha ya ngomong di ditu bari jeung dibebejakeun pula ka deundeungan ditu aing mah dionang ka Tangerang beuh eta pula mah disohor datang ke dia ngubet gila orang mana gitu cek nanya orang mana gitunya nu ceramah iya melain ceramah lain nuk ngobrol tadi hitung-hitung iya baik kulit sore orang mana sih kuring orang Rangkas Bitung gitu mata kelamun ke Rangkas Bitung tanyakan Haji Suwanda di Rangkas Bitung mual mulai kapanggil di mana gitu aneh emang di kidul belah kidul kelama ayana di Gunung Kancana di mana masih kidul kene di Gunung Kendeng di Gunung Kendeng mati kidul kene kan itu kene kampung Naji Sadang ari dongkap ka dieu ieu sanes arek tungtang tang ieu mah nyumpunan pangundang mung teu ditu teu nyandakna naon mung saukur kepat rendang ari engke pulang sugan di bekelan rantang jeung teh asa gantang implik-implik na ulah po duit jeung mayar hutang lamun aya saya sana meuli kutang Meren balik rada gancang datang ka imah pikiran tenang bari ngadapang ngopi jeung kulub mantap barang budak mojeng kang nangkarat bengkak perkenalan cukup sakit gorengnya pokoknya manuk dia sopak nengge semua salah Haji Suwanda kasep kasep baheula mencek orok kerorok makasep tina gejak makula nyebut kapula sok cikatet ulangan deui kasep mun lo penting dicekel ku hidung kieu lah kula menjadina akan menongan banget dan wujud
Cap. 10 menit terus gigituan banyak. Orang tambahan 15 menit. Sakeatan orang ngabukakeun riwayat dilahirkeun anak Kangjeng Nabi, ieu urang muka haleuh saeutik punya. Ieu urang gak bisa nyaho Islam ieu di mana ieu lah ieu. Ja Kangjeng Nabi mah teu kekeleuyeran ka dieu. Lah, tapi orang nyaho kana Islam dia. Itu berkat perjuangan Rasulullah, kegigihan perjuangan Rasulullah. Alhamdulillah agama Islam menyeluruh ke pelosok antero jagat raya. Alhamdulillah. Perjuangan diteruskan oleh para sahabat. Dari para sahabat diteruskan oleh para tabiin, para ulama, para aulia, para kiai. Alhamdulillah agama Islam masuk ke kampung halaman kita. Alhamdulillah. Tanpa perjuangan orang-orang terdahulu sebelum kita, mana mungkin tidak tahu ajaran agama Islam. Betul? Oh dia betul. Jadi itu di kampung ngondang mau balik di Jakarta pandung-tungna betul. Aduh betul gitu cek nusa orangnya. Dia nyaw betul. Entah gitu, entah yang kemana mah betul betul. Di daerah Tangerang tak mulai nyaman. Di daerah Tangerang anu nyebarkeun agama Islam caket hege. Mimitina Sultan Hasanuddin di dia nyata nuduh hiji jalma ngaranna Ki Mas'ad ngaranna. Ki Mas'ad ngalawan nyata pasukan Pajajaran ngaranna nu hiji di Seteng anu kahiji deui di Layeng. Seteng jeung Layeng eta manusia anu yakin seret sineun banting bidantingan ciri gamana toya gamana ciri gamana perang di luhur gunung toya gamana perang di dasar cai. Nem adu nem cekal sabuk bilang tatu bang ulang bang kuling kuda nak buat jelema eta. Nu ngalawan Ki Mas'ad di dia, tapi eta dua jago ngalawan Ki Mas'ad kawalahan. Ki Mas'ad tah nu ngagege di dia eta di daerah Tangerang ngaranna Mas'ad. Ki Mas'ad pupus tapi lain karena perang lain. Eta mah dipunut ku Rahayu, dicana kuno Kawasa, dikubur di Solear. Anu kadua Sultan Hasanuddin nuduh deui nyaeta hiji jago deui jenenganna Ki Indik. Jenenganna Ki Indik nyebarkeun agama Islam tapi tetap musuh nama dua jagoan eta. Nyaeta Ki Seteng jeung Ki Layeng. Di Seteng aran asli nama Ki Jaga Raksa. Ki Jaga Raksa. Ari Ki Layeng ngaran asli nama Mbah Terompeot. Ki Indik mangka disalin ngaran jadi Syekh Mubarok. Anu nyebarkeun agama di dieu eta nyaeta Ki Mas'ad jeung Syekh Mubarok nu nyaeta karamatna di naon Cipetenya. Tah dininya lah, dininya eta karamat eta nyebarkeun agama di daerah ieu ya, daerah Tangerang. Kulantaran kitu Ki Indik nyaeta Ki Syekh Mubarok datang ka dua jagoan eta, ka Ki Layeng jeung Ki Seteng. Layeng jeung Seteng cek Ki Mubarok teh, "Hei, Layeng, Seteng, aing nyebarkeun agama Islam, ieu lain neukna tapi neuk nyalametkeun umat. Salamet di dunia jeung insyaallah salamet di akhirat." Cek Ki Seteng jeung Ki Layeng aya kitu mah burung, gerak ka ditu, gerak sebarkeun agama ku anjeun. Manehna Ki Seteng, Ki Layeng, Ki Mubarok musyawarah di Pasangrahan. Di Pasangrahan, tilu manusia tidinya siling rangkul terus cerik kaluan Cisoca disebut beh Cisoka atau nama Cisoca. Laju anan jelema tilu eta ngaraksa perdamaian disebut beh tiga raksa. Eta tiga raksa eta tilu jelema anu nyekel kana perdamaian, hiji Ki Layeng, kadua Ki Seteng, katilu Syekh Mubarok. Tilu Syekh Mubarok lamun
Urang eta mah kitu lah keur nganggur atuh kadinya mah jarak malam Jumat gitu lah kertanya naon mah kadinya jarak hari eta menyebarkan agama Islam di urang sehingga urang kenal karena agama Islam terus kulantaran kenal karena agama Islam sehingga dilaksanakanlah diperingatilah nyaeta kelahiran Nabi urang sadana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu ku barokahna para aulia muga-muga al-maghfurlah nyata Ki Mas'ad sareng al-maghfurlah Ki Mubarak muga-muga ku Allah subhanahu wa ta'ala dicaangkeun di alam barzah. Nah amin ya robbal. Atuh urang sebagai saknya selerna turun-turunanna muga-muga urang sadaya nyekal kana agama Islam sing pageuh nyekelna urang sadaya hingga dugi urang Islam iman kabawa maut nu geus aya dina dada urang muga-muga ku Allah ulah dicoplokan amin ya robbal. Bubukan di Cinari eta mah dongeng sakitu nya dongeng eta mah dongeng bubukan yang cinarita sabada Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat ke Allah ke langit kedua. Nabi Isa diangkat ke Allah ke langit kedua ya, di alam dunia patrah lilana 600 tahun Allah tenurun ke di Rasul kajaba parantos kini 600 tahun nembe Allah ngutus Rasul anu terakhir yakni junjungan urang sadana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun guru urang anu bade mentunkeun moga-moga selamat di perjalanan hingga dugi ke tempat tujuan. Amin ya robbal alamin. Saterusna urang mah tangge keneh ulah keur barali. Tuh ini tuh ngaji mah sok biasana kitu ngaji geus balik. Mun cara mah lamun teh kalau balik nu dan anu ngaji. Mun anggeus teh dicing bae. Nu ngaji mah kitu bae. Anggeus teh ngaji balik. Kalau kayak minta ngadengin ceramah kita. Teh jeung kamana pokona ieu waktunya. Teuing kendoakeun bae urang sadana. Da bulan. Bulan kitu dia mah. Bulan ka Cirebon jeung isuk. Lamun anu ngondang. Eta mana nya mah ka Cirebon. Nyarioskeun Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat ku Allah ka langit kedua. Di alam dunia patrah lilana 600 tahun da nu mimpin ieu umat. Nu mantak pas oleh kerah ka mana-mana bae nyembahna. Anu kana patekong tapekong, anu nyebut tapekong, anu nyebut patekong. Cek nyebut tapekong, adulah tapekong kudu patekong. Cek nyebut tapekong, adulah patekong. Kan ruwet ngadengeun geng mah. Eta nu kitu ieu patekong mulot tapekong mulot. Sesembahan anak lain ka Allah, lain ka Allah, tapi karena tapekong. Naon teh di nujieuna, kadang-kadang nujieun tina taneuh, nu miskin mah tina taneuh nyieuna. Rada sugih ongkos tina perak, sugihnya dia mah tina emas. Disembah-sembah eta pangeran eta, disebut nu dianggap pangeran eta. Mangka kulantaran kitu henteu aya anu nuduhkeun, mangka waktu harita 600 tahun patrah teu aya nuduhkeun kana agama Islam. Sehingga para tergenap ratus tahun Allah nembe mutus Nabi anu terakhir Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak-bapak ibu-ibu yakin teh tamu Nabi urang terakhir yakin teh? Paneta anu ngaku Nabi iur ka ditu lah ka iur ka ditu lah. Urang geus manggi sabaraha coba ngaku Nabi di Bogor banyak aya lah lajuan di Indramayu anu ngaku Nabi ieu nu paneri baretot di Jawa Timur nu eta mah ngaranna Jahri Nabi Jahri lain lamun maca sholawat dong tadi mah pangeunahun sallallahu alaihi Muhammad nya tapi eta coba sallallahu ala Jahri kan
Nu mata pura maulah ini hijrah nabina kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta bae nabina urang mah nu ayeuna diperingati kelahiran anak keeta dicaritakeun dia. Stop. Mampu bekulai. Dengan yang saya kan, kulai luar. Susu. Bukan 600 tahun nembe Allah mutus Nabi anu terakhir. Dugi karena tahun 570 hiji Masehi, tepatnya di bulan April tanggal 20. Dina tahun Islamna nyaeta dina bulan Rabiul Awal tanggal 12 tepat di malam Senin. Lamun tahun menurut tahun orang Arab waktu harita tahun gajah. Karena orang Arab mah eta tahun lamun loba beri tahun beri. Itu orang dinya mah lamun loba simet atau tahun simet. Eta loba gajah. Pasukan Raja Abrohah urang negara Yaman berangkat pasukan narumpak gajah nek kamana nek ka Mekah ngarurugan Ka'bah tetapi itu berhasil kaburu di hujanan ku batu dicandak ku manuk ababil di neraka sehingga pasukan Raja Abrohah hancur binasa. Nah kangge Nabi kenging 50 dinten sabada hancur lebur pasukan Raja Abrohah Rasul digelarkeun ke dunia. Barang gelar ke dunia Rasulullah patekong anu dikulibeng ke dina Baitullah 360 patekong para rotong para romek beheungna itu mukjizat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu geus ngagebur di kota Paris ribuan tahun ngadadak pareum waktos dilahirkeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi raja-raja anu keur caralik darariuk kitu raja kitu ieu darah riuk dina kursi gading jilang kencana waktu dilahirkan junjunan urang nyata ngajar rungkal waktu harita kumu jijatna junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari asal muasal Allah sakeacan ngadamel Nabi Allah Adam alaihissalam Allah ngadamel heula cahaya ieu cahaya aya di hadarat Allah. Begitu Allah ngadamel Nabi Allah Adam, ia cahaya ditempelkeun ku Allah ka Nabi Adam. Saur Kangjeng Nabi fa'ahbatoni Allah ilal ardi pidoh di Adam, maka diturunkeun gula ku Allah dina iga wakasa Nabi Allah Adam alaihissalam. Dina waktos Nabi Allah Adam ku Allah diturun, Nabi Allah Adam ku Allah diturunkeun ke dunia, ia cahaya Kangjeng Nabi aya dina iga wakasa Nabi Allah Adam alaihissalam. Di Nabi Adam dialihkeun cahaya ka putrana ka Nabi Sis. Di Nabi Sis dialihkan ka putrana ka Kikinan, di Kikinan dialihkan ka putrana ka Ki Anus, di Ki Anus dialihkan ka putrana ka Ki Mahlail, di Ki Mahlail dialihkan ka putrana ka Ki Matusalah, di Ki Matusalah dialihkan ka putrana ka Ki Lamak, di Ki Lamak dialihkan ka putrana ka Nabiullah Nuh alaihissalam. Dina waktos alam dunia dikeum ku Allah lilana 150 genep dinten maka itu cahaya Rasul aya dina iga wakasan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Waktu harita Nabi Allah Nuh alaihissalam nyata dakwah ngajak manusia supaya iman ke Allah jeung ka Rasulna daya nurut nu mantak ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi lamun kieu mah geura bae Gusti turunkeun siksaan parantos mopo Gusti cek Allah no doa anjeun ku kami dijabah gerak persiapan nyeun parahu alam dunia ku kami dikeum cek Nabi Nuh naon waragana Gusti cek Allah kayu mana kayuna Gusti melak heula kayu jati nu dipelakna dimulai melak nepi ka dialak 50 tahun tapi teu eureun dakwah tapi teu aya nu ngadenge anggeus parahu panjangna parahu 600 hasta lebarna parahu 300 hasta tinggi na parahu 300 hasta anu masuk kana parahu selamat 80 manusia 40 awe 40 lalaki ngencak kitu-kituna lain anu selamat waktu harita eta manu beriman berarti ieu urang turunan manusia anu beriman ya alhamdulillah sehingga waktu di alam ruh
di alam arwah ditanya ku Allah, cek Allah, alastu birobikum, hai aranjen nyaon teu ieu kami anu agung pangeran aranjen sadaya, qalu ruh urang nak nembalan, bala sahidna sumuhun Gusti, Gusti teh pangeran abdi sadaya, ieu urang waktu di alam ruh, di alam arwah ngaku pangeran teh Allah taala, tina alam ruh pindah alam rahim, alam dina patuangan ibu urang masih ngaku pangeran Allah taala. Tina alam rahim pindah alam dunia, di alam dunia alhamdulillah masih kene ngaku pangeran teh Allah subhanahu wa ta'ala. Loba di alam roh mengaku pangeran ke Allah, di alam rahim ngaku pangeran ke Allah, barang datang ke alam dunia anu jadi Abu Jahal, anu jadi Korun, anu jadi Haman, anu jadi Fir'aun, anu jadi Namrud, teu iman ke Allah. Urang mah alhamdulillah di alam ruh, alam rahim, alam dunia ia masih ngaku pangeran teh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dina patokan anak raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ridho abdi Gusti gaduh pangeran Allah taala, ieu urang di pangeran ku Allah ridho, pangeran ke Allah taala ridho, moal parindah pangeran batur mah pindah pangeran, batur mah layangan Allah nyieun batur mah pangeran, urang moal pindah pangeran moal insya wa bil islami dina, ieu urang cicing dina agama Islam ridho, moal parindah agama geger batur mah pindah agama, urang moal pindah moal nek Islam bae insya Allah. Wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah, ieu urang gaduh nabi kangjeng Nabi Muhammad ridho, moal parindah nabi pindah deungeun mah urang mah nabina moal pindah moal. Wa bil Qur'ani imama, ieu urang gaduh imam Al-Qur'an ridho di imaman ku Al-Qur'an, gararaduh Qur'ana sok dibaca, boga hutang baca Yasin doang lecek. Baca Al-Quran, baca lamun baheula memehena naon baheula tina jam genep ka jam 10 reang tiap sosompang baca sifat 20, di jam genep ka jam 10 reang tiap sosompang baca sholawat, di jam genep ka jam 10 reang tiap sosompang tiap imam baca Al-Quran. Tapi kiwari RCTI masuk ke kampung suara Al-Quran rehe teu kadenge, Indosiar masuk ke kampung suara sholawat teu kadenge, RCTI masuk kampung suara sifat 20 mempleng anu timbul suara juri disertelan, imah itu cek keduk cek duduk cek imah itu dangdut imah itu macam-macam kan. Makanya wabil Ka'bah ti kiblat ieu urang gaduh kiblat Ka'bah ridho, sok nyahareup ka kiblat ka Ka'bah sok nyahareup, oh sok alhamdulillah sapoe sapeuting 5 kali madep ka Ka'bah. Urang lamun ngalaksanakeun salat dohor los teuing salat asar mah ulah salat asar mah ajan wae. Anu nanya kaulenan enak abadikeun enak orang wajib dohor mah salat dohor bae teh belajar tahu lah, ayah mana haram, eta orang kau cina, sebenarnya mah, sekarang dia nggak salah dorong, memangnya antar untuk salat gitu kan dia, minta mak kotor lah, gitu, minta mak kotor, lelempangan tapi nak kotor ke, tamu cicing bayi imahnya, kan kotor. Lain jauh lama atau ya lah orang cicing dina agama Islamnya ya kurang insya Allah selamat karena junjunan orang kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dirayakan maulid Nabi keterangan anak bisi ieu mah bisi mangmang karena loba nu hewa ieu dengan loba nu hewa kana perayaan maulid Nabi cek ulama kieu wa walimatu mauludin salat afdalul qurbat minal mustahabat. Ari walimah maulid Nabi eta nyata leuwih bagus-bagusna ibadah tentang ibadah sunnah.
Cek Rasulullah, man adoma maulidi kungtu sapian lahu yaumal kiamah. Sahajalma anu ngagungkeun eta jalma kana lahir kaula, ngamumule nyambut baik kana kelahiran kaula, mangka eta kuntu mangka aya kula jaga di hari kiamat nek nyapaatan. Janji Rasul nyapaatan. Maka nu tukang muludan insyaallah menang sapat Rasul insyaallah. Saur Rasulullah, man anfaqo dirhaman fi maulidi faka anna anfaqo jabalan min dahabin fisabilillah. Saha jalma anu nganapakakeun harta bandar ukuran sadirham, mangka eta jalma sedekahna teh dibandingkeun sami sareng sedekah emas sagede gunung Uhud dina perang Sabil. Alhamdulillah. Sahabat Rasul anu nomor kahiji Abu Bakar Siddiq nyarios kieu, man anfaqo dirhaman bi maulidin Nabi sallam kana robiki fil jannah. Saha jalma anu nganapakakeun jalma kana harta bandana ukuran sadirham dina ngamulek lahirna Kangjeng Nabi, maka eta jalma bakal jadi batur kaula jaga di alam surga. Alhamdulillah. Lajuan nu kadua nyaeta sahabat Rasul Sayyidina Umar nyaros kieu, man adoma mauludan Nabi sallam faqad ahyal Islam. Saha jalma anu ngagungkeun eta jalma kana maulid Nabi, maka sarua jeung ngahirupkeun kana agama Islam. Berarti mauludan ieu lain cuma-cuma nyaeta maulud eta ngahirupkeun agama Islam. Laju nu katilu Sayyidina Utsman nyarios kieu, man anfaqo dirhaman fi maulidin Nabi sallam faka annama syahida yauma buqati badrin wa hunain. Saha jalma anu nganapakakeun eta jalma kana harta bandar ukuran sadirham dina ngamumule lahirna Kangjeng Nabi, mangka sami ganjarna sareng gugur di medan tempur, perlayat di medan perang waktu perang Uhud sareng perang Badar sareng perang Hunain. Ganjaranana barang sanu gugur di medan perang itu jaminna alam surga. Mentak sarua bae jeung nu tukang mulut mangka urang boga harapan asup ka surga ya. Alhamdulillah. Anu kaopat Sayyidina Ali, saur Sayyidina Ali, man adoma mauludan Nabi sallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Saha jalma anu ngalaksanakeun eta jalma ngagungkeun maulid Nabi, mangka eta jalma la yakhruju minad dunya, moal keluar di dunia, moal maut eta manusia kecuali maut na nyandak iman sareng Islam. Alhamdulillah. Sade nu nyarios Imam Syafi'i, Imam urang nyarios kieu, man jama'a li maulidin sallam ikhwanan wa haya alau ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu yaumal qiyamati masiddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Cek Imam Syafi'i, barang saha anu ngumpulkeun eta jalma ikhwanan kadulur-dulur doang kieu, wa haya lahum ta'aman jeung nyadiakeun lahum pikeun dulur nyata ta'aman kan dahareun saperti kieu. Teu aya bedana. Engke dikumahakeun nalika wafat jaga di hari nyaeta kiamat udang di alam kubur nek dihijikeun jeung para nabi, nek dihijikeun jeung para syuhada, rek dihijikeun jeung para sholihin, maka insyaallah selamat tina pakeuh hari kiamat. Alhamdulillah. Imam Sri Sikti waliullah nyarios kieu, man qasoda maudian yukra bihi maulidun Nabi sallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah. Saha jalma anu neja eta jalma di bumi na dugi ke tempat diarayakeun maulid Nabi jeung dibacakeun riwayat maulid Nabi, mangka eta jalma faqad utiya rawdatan, teman-teman dipaparinan eta si jalma rawdatan ing kebon min riyadil jannah tina kekebonan surga. Berarti manusia anu hadir dina muludan mangka eta jelema geus disadiakeun taman di ditu di surga, taman surga. Alhamdulillah. Dugi tadi cahaya dicanakkeun Nabi Allah Nuh alaihissalam, ti Nabi Nuh ieu cahaya ngalih ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hina pudi pabihi pinar dina waktos Nabi Ibrahim dialungkeun ku si Namrud kana durukan seuneu anu geus ngabudur 40 poe 40 peuting. Nabi Ibrahim dialungkeun ka dinya tapi teu panaseun karena cek Allah ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim.
eta ayat anu eta endah lamun dipake nyampe nu kabeulem, dipake nyampe anu kaleog, bacakeun kana cai bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kunni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa ala si Sarmilah. Lamun nu kabeuleummna Sarmilah. Barangkali macana 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, insyaallah jadi tawa panas insyaallah. Mumpung bulan mulud dijajakeun ulah kudu mayar saji lo teuing. Kudu disajian. Tidinya walam yajalillahu yunaqiluni bil aslabi tahiro ilal arhami zakiyatil fakhiro. Teu eureun Allah mundah mindah cahaya tina iga wekasan anu bagus kana iga wekasan anu bagus, tina rahim anu bagus kana rahim anu bagus, hingga dugi cahaya ka Ki Abdullah. Waktu Ki Abdullah katempelan cahaya beuh katep ngalempereng koneng boro-boro awewe nu bogoh ka lalaki. Ieu mah lalaki ge resep ningali ka Ki Abdullah, orang aya cahaya. Ki Abdullah paratos gaduh istri nyata jenana Ibu Aminah. Ngan Ki Abdullah biasana sok dagang ka nagara Sam. Di negara Sam kacaritakeun aya hiji awewe janda sugih mukti berat beunghar bulu di juruk bro di pantok ngalayah di tengah imah. Si Jabrik adi pipri, si Jamrong adi kolong, si Belang adi kanang kusugih. Nah eta katalar kitab Taurat, katalar kitab Injil. Horeng dina Taurat dina Injil dibejakeun bahwa bakal lahir nabi akhir zaman di kota Mekah turunan Ki Abdul Muthalib, yakni Ki Abdullah. Urang geus aya dina kitab-kitab eta. Mantak Nyi Siti Jubaidah ngembarakeun ka para pemuda aya belabar kawan. Cak Siti Jubaidah, wahai para pemuda, lamun aranjeun manggih nama Abdullah urang Mekah bawa ka dieu. Ku kami aranjeun bakal diberi upah gede atuh kerab budak pemuda nyaran Abdullah. Asal aya nu lalaki nu teu wauh manehna, hei Abdullah nya dia lain jeraing mah carkod deing mah. Allah dia cek aing Abdullah, ayo ilu jeung kami, dipaksa ilu dibawakan Ibu Jubaidah. Barang disanggakeun ka Ibu Jubaidah, mangga ya Abdullah bu, ya bu. Ditingali ku Siti Jubaidah diakurkeun jeung keterangan anu aya di Taurat jeung keterangan anu aya dina Injil teu akur. Lepaskeun deui tah. Kabeneran dina hiji poe. Mata poe anu asli geus perdi geus ka barat geus suruh. Di timur belah timur bijil deui. Sinar ka ditu nak bijil matahari. Horeng mah Ki Abdullah keur ngareureukeun capek cenah ge nyarane dina batang korma cahayana huruf mancur. Horeng cahaya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang dugi ka toko Nyi Siti Jubaidah teh. Cek Siti Jubaidah ari mamang urang Mekah lain nya teh Mekah. Mamang jenengan saha Abdullah tah cek Siti Jubaidah nu disiaran ku kula ieu mamang Abdullah urang Mekah. Nah enaon cek Abdullah ari mamang geus boga pamajikan. Cek Siti Jubaidah teh cek Abdullah jujur urang mah parantos gaduh pamajikan. Jujur betul malah. Ulah tadi tanya, "Boy, masih dejakan enggak?" Jujur betul mah geus gaduh pamajikan ulama dan jenenganna Aminah gulis pamajikan mah alam batur malah ta pamajikan di alam lain atuh cara urang. Pamajikan jananya cerewet. Cek Siti Jubaidah mamang ieu kula wayahna kawin ku mamang loh teuing kula mah nek nu jadi nu kadua los nu katilu los nu kaopat los lah kitu mah teu maetan baeur deu nya. Tapi aku diturutan eta teh. Nek jadi nu kaopat lah gitu. Cek Ki Abdullah mulana bebeja heula ka Aminah ka pamajikan kula. Lamun Siti Aminah ijinan kula boga pamajikan deui urang pertikahan jadikeun. Tapi lamun Siti Aminah teu ijinan wayahna ieu mah urang pondok jodoh panjang baraya bae. Cek Siti juga jung gerak pulang gerak bebeja ka Aminah. Urang teu kacaritakeun di jalan mah. Urang karesang kan teh dongeng gerak geus gerak bubar urang.
dugi ka Bumina. Biasa bae disambut baik ku Ibu Aminah. Teu apaleun ya mun boga bebene. Ya. Eta mah kesangna di Sultan. Kata ibu-ibu, oh sok kata nyusutan kesang salaki gitu. Ibu Muti Ahmad cenah ge boga pakaian boga eta opat rupa hiji cenah ge. Lap anduk leutik anu kadua hihit. Ini tilu kitu muka tiluna nan. Kecut cenah ge lain. Cek Rasulullah ka Ibu Fatimah, Fatimah, lamun anjeun hayang masuk surga, hayang jadi penghuni surga, tuh turutan Ibu Mutiah berangkat ke itu mana Ibu Mutiah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Putri Rasul pada kadia pada naon gelis pugo iya cenah bibi cek mama bibi mah cenah bakal jadi penghuni surga. Bibi ulah pagahan kudu kumaha bibi. Cek Ibu Mutiah teh Rasul mah doang nage iya mah lepas dugaan gelis piraku bibi jadi pengisi surga. Allah bibi ulah korek bibi pagahkeun geus nya ku bibi nek dipagahkeun supaya jadi penghuni surga ngan salaki bibi teu can bebeja ka salaki. Ieu mah pulang deui bae, pulang deui teu wadian lah. Pamajikan batur mah eueuh salaki teu boga izin ka lain teu wadian ngobrol. Ari urang mah bari nek mulak cangkeng hiji. Nu hiji dihandap bari nyingjing anak. Ngobrol deh gitu. Eta mah kitu beta. Kadinya deui ngais sajiga musen deui. Cek Ibu Mutiah gelis, bibi moal tiasa ngabejakeun karena salaki bibi mah ngijinan ge ngobrol urang duaan. Beuh, ieu mah mau anak. Teu bisa bibi teu bisa ngobrol. Pulang deui lah eta. Ganti-ganti teuing. Ai urang mah bari ngais anak ngobrol ke batur. Oh bari ngaramet gitu. Nya eta mah eta. Padahal ini baca selawat eta mah lama. Tiba teh ngomong ngomong salaki terus nama dongtong nama. Dia mah eta boga salaki ku enak, barang salaki aing eta ngudud ge lamun lain benang aing. Udah goan. Eta kitu namanya. Nah, orang mah cenah ge kali itu deui diteangkeun mana bibi kumaha kudu kumaha bibi tak bibi mah kitu ieu boga nageh tilu rupa barang hiji lamun salaki bibi datang ku bibi sok dihidan mantap cek Rasulullah ahli surga itu bu ibu ieu hayang ka surga hayang sok ngihihi dan salaki lah eta ka surga hayang hayang ngedul om bibi ieu nu ieu kanggonaon bibi tah ieu menu ieu elap bibi lamun salaki bibi lut let kesang ku bibi sok dielapan urang nyorang teh ngalapan salaki enggak kumaha bae lah teh nyinam bae lah eta mun tak kitu ari ieu bibi pecut kanggonan ieu mah pecut bisi bibi gede kasalahan ka salaki dipasikeun ka salaki gebugan bae bibi mah kitu maka eta Ibu Mutiah tuh ahli surga ngaranna ge Mutiah jelema nurut ka Allah jeung ka Rasul lamun eta jelema teu nurut ka Allah jeung ka Rasul lain Mutiah nu kitu mah ieu sarkoah ai ka pasar poe Rebo ai balik poe Jumat ieu poe Kemis di mana eta kaceritakan Ki Abdullah kembali dongeng Ki Abdullah cek Ibu Aminah Ki Abdullah cek Abdullah gelis Aminah ieu akang di negara Sam anu bogoheun ka akang jenenganna Siti Ubaidah lamun ditikah ku akang mangka manehna neuk mayar mas kawin kota Mekah neuk di Caian cenah ge neuk nyieunkeun susukan di mana bu eta kota Mekah neuk di Caian ku Siti Ubaidah saking loba napak aya nyi Siti Ubaidah jadi sanggup nyata nyayan negara Mekah gitu jago betul dipercaya sehingga eta cek Ibu Aminah mangga teh teuing bade nikah deui mah itu ulah mun kakarak 2 3 4 mangga teh teuing eta ngan aya syaratna abdi hoyong sare sapaturon syaratna cek itu doang abdi hayang sare babarengan ke
kian malam cek Ki Abdullah atuh gampang syarat nu kitu mah atuh meureun care duaan sare meme care meureun kutak kitu atuh wani bari jeung sakin eta mah kecuali lain salaki nyarna lain salaki mah teu apaleun Ki Abdullah ieu cahaya Allah muadina Ki Abdullah ditempelkeun dipindahkeun ka Ibu Aminah berangkat isuk-isuk Ki Abdullah teu ngucap beri pelebuan padi tuka mana ka nagara Sam lantaran nek kawin teh datangkan itu teu diterima cek Ibu Jubedah nek ka mana Mamang nek banyak ulah ka dieu udah ya Abdullah teh penurang ka nek kawin cek Siti Jubedah teh Mamang ulah ngomong-ngomong nek kawin pula mah nek kawin ge jeung Ki Abdullah kurang Mekah di Mekah mah ieu doang Abdullah mah hiji horeng guru ieu cahaya geus teu aya atuh geus teu harapan Ibu Jubedah diusir si Abdullah pulang kacaritakeun di jalan kacaritakeun parantos dugi assalamualaikum waalaikumsalam cak Ibu Aminah kumaha kawin tulus cak Ki Abdullah boro-boro Aminah kawin aing diusir sabojodoga lamun dina hate urang mah eta roros dia muncul urang mah eta mah karunya ka salaki teu tulus kawin lah kitu bagi rumah eta kuenya ku mulia teuing hate jadi urang hese nya nu kitu aduh lamun lain maksakeun bae kalau kata ada lamun bangsa nu aya boga pamajikan dua geus ulah loba mau maksakeun bae geus kawin itu aja lamun cek pamajikan gua boga we deui entek kitu bae ta budak mah bejana adalah fitnah horeng ieu cahaya dikandung ku Ibu Aminah saur tadi al-mukarram walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masuril aqwal mukhtalifatil marwiyah tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu sallallahu alaihi wasallam Abdullah samangsa Rasul dikandung ku Ibu Aminah 2 sasi lilana mangka wafatlah Said Abdullah di Madinah tepatna di kampung Yatsrib anu ayeuna jadi Masjid Nabawi muga-muga urang sadaya dipasihan nasib ku Allah urang biasa ziarah ka Madinah amin ya robbal sareng ziarah ka Makkah Al-Mukarramah amin ya robbal wakila karena ayat carita mukhtalifah beda-beda pendapat para ulama cek sawareh ulama sanes 2 sasi dikandungna tapi parantos 7 sasi cek sawareh pendapat sanes 7 sasi karena dikandungkeun wafatnya tak parantos gelar Rasul ke dunia tetapi kaul anu masyhur nyata kaul anu 2 sasi dikandung ku ibuna Kangjeng Nabi teh wafatlah Said Abdullah Nabi Muhammad akhiru zaman Nabi Muhammad akhiru zaman Nabi Muhammad Nabi yang mulia bulan maulid bulan yang mulia lahirnya Nabi junjungan kita 12 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal waktu lahirnya Nabi kita semua Rabiul Awal 12 Isnin lahirnya seorang penghulu kita Nabi yang besar pangkatnya nyata Nabi yang besar pangkatnya nyata Nabi yang besar pangkatnya nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi kurang sadana Kangjeng Nabi sallallahu nyata dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah yakin galibna 8 sasi medal ke dunia anu nulung 2 bangsa manusia nutos aya di alam barzah dihudangkeun ku Allah hiji Ibu Siti Maryam anu kadua Ibu Siti Asia dihudangkeun ku Allah supaya nulung Ibu Aminah waktu ngababarkeun Kangjeng Nabi tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin lahir Nabi ngan beda lahir Nabi jeung urang
ari urang mah dilahirkeun ku emak urang mah nangkarak bari jeung mewek. Ari Kangjeng Nabi mah nangkub bari jeung sujud bari ngomong ummati ummati ummati. Ya Allah ya Rabbi salametkeun umat abdi Gusti. Ya Allah ya Rabbi salametkeun umat abdi Gusti. Rasul mah parantos mikiran umat, begitu lahir ngiri entos mikiran umat supaya selamat kumaha kuduna pang salamet ieu umat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelar ke dunia yaitu nabi anu terakhir anu mawa umatna tina jalan anu dipake karido, karena jalan anu dipake karido Allah subhanahu wa ta'ala yakni agama. Nah nyata nu dicanakna Islam. Urang Islam aliranana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ida utliko Ahlus Sunnah wal Jamaah wal muradu al asairiyah wal maturidiyah. Di mana kala diucapkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah anu dikarepkeun Imam Asy'ari sareng Imam Maturidi karena dua imam anu ngabendung akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah eta nu sok muludan bae lain sok muludan bae. Pokona mah anu nyekal kana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah lain ku beda sok muludan bae jeung lain ku beda sok salat make usoli. Salat make usoli nu maot di tahlilan, nu di ruang teh mayit di adanan, lajuanan di talkinan, macam-macam. Iya orang muludan, anyawat muludan iya ngamur harta, muludan ngamur harta. Sedangkan saja mah anu ngamur harta, kanu ikhwana sayatin dulu saya tanya Allah. Kunaon kitu di mana keterangan anak? Keterangan anak anu lain pikeun nalajangkeun kana maulid diterangkeun kana maulid mata yakin pabalieu teh nyaon ieu kana bid'ah. Bid'ah babaraha bid'ah aya dua bagian. Hiji bid'ah syara bimaknal khos, anu kadua bid'ah lugawi bimaknal am. Aya bid'ah syara nu kumaha nu bid'ah syara geus katangtuan syara kali-kali dirobah. Cek syara lamun salat berjamaah imamna kudu lalaki. Ieu mah dirobah imamna awewe. Daekeun moal anggeus salat. Lamun imam awewe geurang bari jeung beok. Bari jeung barisan nu belah ditu meureun mah teh mah kieuan. Da naik kana birit ben umpama. Atuh lamun urang nangtung kieu ngadeg salat sunat ningali kana tempat sujud kulantaran imamna awe mah kadinya bae udah. Laju batur sujud imam sujud urang moal naon neulekeun eta. Eta nu kitu bid'ah dolalah eta. Lain muludan ngarang bae. Bid'ah dolalah nu geus katangtuan syara dirobah ku urang. Mangkana ulah be, ulah imam awe ulah moal angeus salatna. Moal angeus yakin. Laju budak pamuda yang kar ulah bagian aing ieu mah dia. Ketentuan hukum syara diajarkeun ku Kangjeng Nabi ka urang sadaya ka umat-umat geus lamun salat berjamaah lalaki imam lalaki. Ulah awe lalaki imam awe ilu plus lain dengan syarat make halang-halang make tebing ya make nana ka hordengnya make hordeng enak lamun lalaki ngamum ka awewe teh enak salatna teu sah telatna teu sah dasar moal husuk mah Ikaw tak husuk imam awewe ya. Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di susuan ku Ibu Siti Soebah anu terakhir nyusui Kangjeng Nabi Ibu Siti Halimah Sa'diyah. 2 tahun disusuan ku Ibu Halimah dikembalikan ke Mekah ke Ibu Aminah, tapi ku Ibu Aminah dikembalikan deui ka Ibu Halimah. Kunaon kitu karena khawatir bisi diharogala ku orang-orang kafir.
Saterusna candak deui ka nagara Bani Sa'ad 2 tahun deui diurusan jumlah Ibu Halimah ngurusan Kangjeng Nabi 4 tahun. Tina 4 tahun dikembalikan ke Ibu Aminah. Yuswa 6 tahun Kangjeng Nabi dicandak ziarah ke Madinah. Sasih lilan ditur terus pulang. Ibu Aminah di perjalanan tepatnya di kampung Abwa ninggal dunia. Laju Kangjeng Nabi diurus ku Ummu Aiman. Ti Ummu Aiman dipasihkeun ka Ki Abdul Muthalib. Wafat Ki Abdul Muthalib yuswa Kangjeng Nabi 12 tahun. Anu ngurus Kangjeng Nabi saterusna nyaeta Ki Abu Thalib mamang Kangjeng Nabi, nyaeta putra Ki Abdul Muthalib. Eta Ki Abu Thalib eta gaduh istrina 5. Nu kahiji Nyi Halah binti Ahib boga anak 3, hiji Sayyidina Hamzah, anu kadua Ki Muqwam, anu katilu Ki Jahal, 3 ta. Anu kadua pamajikan Abdul Muthalib nyaeta Nyi Kilah boga anak 2, hiji Sayyidina Abbas, anu kadua Ki Doror, berarti 5 geus ta. Anu katilu pamajikan Ki Abdul Muthalib jenenganana Nyi Fatimah binti Umar bin Ahib bin Abid boga anak 4, hiji Said Abdullah rama Kangjeng Nabi. Anu kadua nyaeta Ki Jubair, anu katilu Ki Abdul Ka'bah, anu kaopat Ki Abu Thalib, anu kahiji Abdullah, kadua Abu Thalib, anu katilu Ki Jubair, anu kaopat Abdul Ka'bah. 4 nu tadi 5 tah jeung 4 salapan. Anu hiji deui nu kaopat jenenganna Samroh boga anak 2, hiji Ki Haris, anu kadua Ki Hidab. 4 2 tah. Anu terakhir nu kalima boga anak 2, hiji Ki Abu Lahab, anu kadua Ki Kusam. Jumlah sadayana nu pameget putra Ki Abdul Muthalib 13. Jadi mamang Kangjeng Nabi eta sadayana 12 mamangna. Itu anu lebet kana Islam ngan 2, hiji Sayyidina Hamzah, anu kadua Sayyidina Abbas. Bibi Kangjeng Nabi jumlahna 6, anu lebet Islam hanya hiji. Mangkana sakitu itu urang sadayana tah Kangjeng Nabi SAW diurus ku Ki Abdul Muthalib. Bahkan Ki Abdul Muthalib nyampakan Kangjeng Nabi menjadi Nabi Rasul, ditulis dina cap, aya cap dina tongo Kangjeng Nabi antara 2 balikat, Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah aisusi tapain nakaman turun. Mun ditulis dina kertas ditendeun dina bilik anu kira-kira moal kena ku najis tingali ba'da wudu. Barang saha anu ningali isuk-isuk dia ba'da wudu ningali cap Rasul, maka diraksa kula dugi ka sore. Arek angkat ke mana? Arek angkat ke kantor tingali cap Rasul, maka insya Allah selamat di perjalanan jeung ku Allah disalametkeun dina pagaweanana. Lamun ningali awal minggu diraksa Allah dugi ke akhir minggu, ningali awal tahun diraksa Allah dugi ke akhir tahun. Barang saha ningali cap Rasul saumur hidup sakali, kalawan ningali mahabbah mika cinta ka Rasul, maka insya Allah disalametkeun ku Allah tina siksa kubur. Alhamdulillah. Nyebarkan agama Kangjeng Nabi dina yuswa 40 tahun hingga pupusna Kangjeng Nabi. Pupusna di malam Senin, berarti peringatan Maulid Nabi sareng peringatan wafat. Nah, moga-moga urang sadaya itu menjadi umat Kangjeng Nabi ulah indit injrah itu sing tetap iman Islam nugas aya dina dada, moga-moga ulah dicoklokan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya robbal panginten sakitu nu tiasa kacangakeun tawis asih wening kali gelar narasakanya tansah ridho sareng widi ginulur rahmat barokah bagja lahir bagja batin nada widi bade pamit hapunten sanes sono cunduk waktu datang mangsa najen abi alim tebih acara atos lokasan kantuni deung pileureun cag urang tunda dihanjuang tiang desan alaeun urang teu dihandeuleun sim pisan sampeureuun para nyokot tinggalkeun mangsa datang sampeur deui kembang pinatik sinebaran sari urang tutup robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.